Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 17 ieu dongeng anu bade dipedar teh yasana Euis Damarwati. Anjeunna nyingtu naskah dina bahasa Indonesia anu judulna Masker Kain Cantik untuk Mbah Ratmi. Nanging ku teteh bade didongengkeun dina bahasa Sunda. Sateu acan kana dongeng, urang aoskeun heula biodata narasi anjeunna. Nami lengkepna Euis Damarwati SS. Karya nutos diterbitkeun di antawisna Kumcer Bobo tahun 2000 hiji, teras cerpen di Bobo sareng Orbit. Oge aya skrip lenong di Trans TV tahun 2008. Aya oge artikel di majalah Geliat Gemilang tahun 2020. Kiwari anjeunna cepeng damel janten guru di SMK Global Persada Bekasi sareng SMP Asidiah Kota Bekasi. Mugia wae murid di SMK Global Persada Bekasi oge murid di SMP Asidiah Bekasi atos manco di payunan ieu channel. Tah kiwari Euis Damarwati nuju ngantosan medalna buku fabel anu judulna Pesan Bijak dari Sahabat Hewan. Dina buku ieu anjeunna nyerat carita anu judulna Tikno Kucing dan Titik Burung Gereja. Tah ieu gambar bukuna adik-adik. Tos katinggalnya. Teras aya oge buku curhat para bucing. Dina buku ieu Euis Damarwati nyerat carita anu judulna Alangkah Ininya Aku Hidup Layak di Negeri Ramah Hewan. Nah, ieu gambar bukuna. Kasadayana anu minat kana buku ieu tiasa diaos dina deskripsi di handap. Dongeng anu dibedar ku teteh ayeuna nyarioskeun cinta anu kesal calik wae di bumi ku ayana sasalad corona. Dina hiji dinten, cinta kening ilham waktos kasumpingan ku Nini Ratmi. Nini Ratmi teh harita teu ngangge masker. Atuh rada diseukeun ku mamahna. Tidinya cinta sumanget diajar ngadamel masker. Ari tutorialna nyandak tina internet. Kumahanya kinten-kintenna. Cinta tiasa teu ngadamel maskerna. Sateu acan kana dongeng, teteh bade medar heula cara ngangge masker anu leres. Cobi dangukeun ku sadeana. Cara ngangge masker anu leres di antawisna. 1. Wawasu heula panangan sateu acan ngangge masker. 2. Ditinggal sing imet. Naha masker anu bade dianggo teh bersih atanapi henteu. Nomor 3. Ngangge masker teu kening tibalik. Upami masker anu medis mah biasana bagian lebetna warna bodas, bagian luarna warna biru. Nomor 4. Cekel tali maskerna heula waktos bade ngangge masker. 5. Sisi masker anu napol dina pangambung biasana ngangge tanda ku garis kawat pangambung. 6. Saatos posisi kawat pangambung aya di luhur pangambung, tur nerap kalawan leres, tarik masker ka handap supados tiasa nutupan lambai dugi kana gadok. 7. Tong ngaragap masker upami nuju diangge. Nomor 8. Wawasu panangan sateu acan ngalaan masker. Usahakeun cai anu ngalir atanapi upami darurat mah biasa ku hand sanitizer. 8.
Masker dilaan ku cara nyekel talina, teras ditebihkeun tina pamenteuk. 10. Simpen masker dina plastik bersih, teras ditutup rapet. Usahakeun kedah nyandak plastik wadah masker bersih, oge wadah masker kotor upami angkat-angkatan. Nomor 11, setiap 4 jam sakali wajib digentos. Tah eta adik-adik cara ngangge masker anu leres. Omat sing karapti dina nganggena, teu kenging asal-asalan. Nu dipiharep sangkan urang ditebihkeun tina virus corona. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Masker kain haturan Nini Ratmi, karya Eis Damarwati. Kinta murangkali kelas 4 SD swasta di Rawamangun, Jakarta Timur, katinggal kesel. Kinta ngaraos bosen, ku margi sadidinten kedah calik di bumi. Sasalad COVID-19 mahabu di negara Indonesia, oge negara sanesna di sakuliah dunya. Rengsek mereskeun tugasna ti bapak ibu guru di sakola ngalangkungan daring, Kinta nyaketan mamahna nu nuju ngaput anggean. Pacabakan mamah Kinta teh tukang ngaput. Ayeuna anjeunna nuju ngaput anggean pesenan tatanggina. Bantosan mamah Kin, cobi pasangkeun mutena. Saur mamah. Mute teh nyaeta hiasan alit anu warnana moronyoy upami dipasang dina anggean. Kinta enggal mantosan mamahna masangkeun mute. Katinggal anteng. Ning ari ku anteng barang damel mah waktos teh nyerelek. Teu karaos waktos tos tengah dinten deui. Sok teraskeun nya. Mamah bade nyiapkeun heula kangge emam siang. Mamah ngaleos ka pawon. Teu kungsi lami torojol tatangi nu aya di pengker bumi. Anjeunna keketrok. Kinta enggal muka pantok. Oh, Nin Ratmi, aya pikir saeunaon Nin? Mah, Mama. Kinta nyauran mamahna. Nini Ratmi teh tatangi Kinta nu mubina di pengker. Kalan-kalan sok mantosan mamahna. Yuswana 62 tahun, calik nyalira di bumina. Kumargi kitu, mamah Kinta sering nyaur ka bumina. Nin, nah teu ngangge masker. Pan tebih oge mapah teh. Taros mamah ka Nini Ratmi. Teu gaduh, kamari dibagi ku Pak RT ge tos seep. Saur Nini Ratmi. Pan, ayeuna mah sadayana kedah ngangge masker Nin, upami kaluar ti bumi teh. Mamah nyarios deui. Kinta ngadadak kenging ilham. Kinta hoyong ngadamel hiji barang. Enggal mukaan HP nu tita tadi dicekel. Laju maca gemet nakar. Enjingna saatos moyan sareng sasarap. Kinta tos aya sagedengeun mamahna. Tina bahan-bahan anu aya di bumi, Kinta nyobian ngadamel masker. Tos aya kain katun, karet, oge tisu. Panjang kaina 50 cm, lebarna 35 cm. Mamah ngabantosan Kinta anu sumanget. Kinta sareng mamahna meraktekeun ngadamel masker luyu tutorial tina internet. Dibantos ku mamahna, Kinta ngabeberkeun kain. Ditilepkeun janten 3 bagean. Ngawitan ti sisi luhur, laju neras bagean handap. Tos kitu, karet dilebetkeun kana tungtung kadua sisi. Upami hoyong ngangge tali, ngadamel heula lipatan
di dua sisina supados tiasa diselapkeun dina sisina. Kitu deui upami hoyong ngangge tisu tiasa diselapkeun kana kain bagian tengah. Dipaskeun posisina, dugikeun pas kana pangambung. Salajengna tilepkeun sesa kain nu aya di dua sisi ka bagian lebet. Upami kaina langkung masih tiasa diselapkeun ka lebet karet atanapi tali. Hasil karya Kinta dinten harita katawi sae. Kinta tiasa ngadamel 3 masker. Di antawisna masker tina kain batik. Masker kain batik ieu nu saterasna dipasihkeun ka Nini Ratmi ditambi sareng masker sanesna oge. Ti harita kagiatan Kinta teh teu matak bosen. Kumargi aya kagiatan sanes lian ti sakola daring. Nyaeta ngadamelan masker kain. Aya nu tina kain polos, aya oge anu ditambi gambar sasatoan anu lucu. Tambi sieup katinggalna. Tatanggina katajieun ku masker kenging Kinta. Aranjeuna ayeuna pesen masker ka Kinta. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.